lancip di Bari pos. ningan anu hiji deui mah teu denge geuning. Oh, palingan sami kering gak pake ningan. Halus, jadi tamang dewe palurahnya. Heeh. Tongos kana seeng deui. Ah, jadi pos ngeunahkeun teh. Rumah tuh. Nah, kantor dahar usia. Alhamdulillah, kantor geus bareres, KB geus diempel, geus disapuan, batu tinggal rehat di pos itu, tapi palurah ku di bejaan gitu. Kurang kaharep lah sakedeung. Kaharep ayo. Teh. Aya nama kieu, maneh ka palurah. Diri sirah. Tuh, lain nyeri sirah susulan palurah bahwa kantor geus beres. Yang ngeunah dahar jeung pepes nu. Atuh sia teh dahar jeung pepes ka palurah bahwa kantor geus beres. Tah, urang mah erek ka pos ti heula, maneh nyusulan palurah. Tah ya nama pan kantor geus beres. Aduh, Aya nama wing nu ka palurah. Bos mah ti heula we ka pos. pan teh ngomong teh kitu atuh nah hanya geus ini teh ka palurah. Ieu ngomong ni eta mah kadang-kadang. Oh, ieu radio euy. Setel di pos . Naon meneh ontak? Was wae maneh. Cemburaseur Pak. Iya. Bade laporan Pak. Kantor terus beres. Oh, heuda dewek oge sakedeung ge kan itu ini ayeuna tulus. Akhirnya oh. Siapa kana duit wae. Bagus ini teh, baik dapat dalam motor. Heh. Yuk, nih. Nah ini. Kapos ya. Aduh. Aduh, tadi mana wae si orang teh. Aduh. Gara-gara maneh aing jadi dipanggil ku palurah. Engke mah tong ribut wae atuh dina hiburan teh. Sanajan urang reman. Tapi ulah edan-edan teuing lah. Wah. Dagang di dieu teh euy. Bae jatahan atuh. Ah, panjieun dua. Ah, buru-buru panjieun. Ieu we aya hiji deui. Oh, deui teh. Saya Euy, baturan saya ngarisan. Da can ngarisan nah. Kumahanya udah bisukan kudu mayar SPP untuk mayar SPP panggil ulangan. Oh boy kade boy Kelacip. Tuh, gara-gara maneh jadi aing diintegrasi. Diomongeun wae sia mah. duh buka radio halus. Boy kamera besi mang entis hadiah majarkeun teh basa leungit domba teh pangihan ku urang. Suku. Abong-abong premannya cokol teh teu sopan pisan. Dana. Yuk.
Tapi kieu boy urang teh teu boga duit budak butuh ke SPP boy. Itu sabaraha sih? 200 ya boy, keur budak sakola. Tapi amat sampai sedikit. Mas, ieu kurang diamankeun. Masalah wae. Kurang diamankeun. Yang masalah sih mah Baik bayar kurang. Tapi omat boy tong beja-beja Wah, Mang nama eta si Onte. Si Onte jeung si Palura. Kurang beja-beja Nah gitu, nyampe lah radio naik kurang itu. Bawa. Bawa, sok boy. yang bawa nih. Neng ngomeng. Itu tuh di markas. Aya jadi markas ya. Ya bos. Kabarkan ya bos. Bawa. Ya, boy ya. Ya, Hah? Ya boy. Nuhun boy. Ini tepung di kurang nih boy. Ya. Alhamdulillah aya rezeki budak. Sanajan hate maratu kieu. Radio digadekeun sok apa? Lempar urang. Nanya. Aya. Balik lah ke budak lah. Meja. Radio juga dibawa si Boy si Bomeng gitu. Ah, Seonte geuningan. kunaon tau urang? Tuh bensinan mabok. Pokoknya kudu goreng asin segala rupa. Asin kena asin deui. Eueuh bensinan. Oh, tekul diresin kieu mah udah geus teuas tuh. Nah, aing teh. Aya naon mana? Aya naon? Ieu Palura laporan radio tuh dibawa ku si Bomeng. Hah? Si Boy. Radio nu ti Mang Tis teh ya. Kumaha? Randa. Yeh, radio nu ti Mang Tis teh ya. Oh, eta Usaha dibawa ku si Boy ku si Bomeng. hasil dan Jip bisa dibawa si Oboy jeung si Bomeng. Ayo atuh tempok. Ini tempat. Ya. Ayo. Tumpakan Palura. Ya, orang ya. Rem na tangan goblok. Wah, ilah. Ai sia, tumpakan. Ayo kudu ngagoreng asin. Bawa. Aduh, aing kalotor baju dinas teh teh. Aing. Jadi aing nu ngadorong mantai siapa? Jadi aing nu ngadorong. Bohong aing mah. Sok dorong. Aing ripuh. Tadi Alhamdulillah. Budak geus kacocokan ieu keur SPP na. Bisa ngilu ujian isukan. Nuhun ya Allah. Sanajan hate maratu ge anger sieun ku Palura, sieun panggih. Mudah-mudahan we aya jalan keluarna. aing mah apa bensin beak. Aing jadi we ripuh. Bensin we itu tumuli. Poho aing teh onte. Tuh geningan si Dancip. Aing ngah dia. Tuh, Dep. Siap, Bos. Bos. Yuk. Balik, Bos. Yuk. Tadi ya beja ti si onte. Radio nu tim si Mang Tis teh cenah dibawa ku si Bomeng. Nah, ikut maneh dijual atau digadekeun? Kieu, Bos. Abdi teh KPP kanggo SPP murang kali bade ulangan. Kalau bisa digadekeun heula, Bos. Punten, Bosnya. Maneh mah. Siga mah digadekeun mah radio. Pan si komandan ke tadi ngomong gitu. Aneh. Teu digadekeun sabaraha dan? 200 nuan. Atuh maneh. Sekolah. SPP Aing dah. bebeja ka aing atuh. Kapake jeung ngagadekeun radio. Pan itu teh radio teh ti si Mang Entis.
nya Pak eta KPP atuh da bade kasbon ka Bapak pan izin tah sering teuing. Aduh, ujung udah kerebut ka kebon geura eta. Kasbon teh. Kebon. Aduh. Geus we anu kieu. Ayeuna heuh, Nya, Pak. maneh radiona cik tebus deui. Nya Pak. Ayeuna karunya kasih Mang Entis kanu merena. Nya Pak. Ulah nu asih dipulang sengit. Nya. Urang teh kudu ngahargaan. Nya. Lain ku nilaina lah. Jadi kukanya ahna kanya asih Mang Entis ka urang. Nya leres Pak. Abdi lepat Pak. Nya. Main gada-gade wae. Ngomong-ngobrol ngomong buncis sama buncis. Cek ya duitna. Ranjang siap ente. Gua teh jang mulai buncis we teh. Ayo atur kasih Jadi kabar. kadu. Ah, Kamana buncis? itu kan itu. Dahar. Aduh. Anak buah nu hiji oi. Nu hiji piduit pisan. Ayeuna mah mantap kudu silih hargaan ka papada manusia. Teh kudu ngahargaan kanu merena. Komo ieu barang berebana urang teh kudu ngahargaan ulah sampaikeun ka dijual. Satuju bos.